Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana kumaha ye siang ieu mudah-mudahan sehat walafiat sadayananya. Tah ikutin kegiatan Nyai setiap harinya. Ye ayeuna teh Nyai selain ti konten, Nyai ge sok bantu-bantu di resto. Lumayan tambah-tambaheun jang jajan. Komo ayeuna dina konten dodolna esod-esodan deuh. Pokona nama kasadayana ulah sok patah semangat. Terus berjuang, terus berkarya. Semangat para konten kreator semuanya. Halo Baraya Sadayana Wilujeng Wengi. Hayu urang caritanya suka duka na ngonten teh kumaha wae. Dina dukana tuh tingalinya nyai kot tatekan kitu belas hayang naon eta teh belas hayang PYP video teh kumaha genan di alamannya kocap nyaleri suku ogenan nyaleri awak ogenan. Tah dina sukana tuh alhamdulillah jadi loba dulur. Jeung di balalager ngahararayap tuh kan anu jadi teu wawuh ge jadi wawuh. Tah si teteh ieu nya ti pada herang meuni mirip pisan jeung nyai. Teu sangka nyai di alam dunya teh geuning aya kembaran urang. Yeuh jeung deui nya ari loba dulur mah urang ulin ka mana-mana teh moal tak kapiran asal urang teh ulah sulit hate nya bisi papanggih jeung nyai di jalan tah omat kudu nanya da lamun teu nanya ti heula mah nyai teh da teu terang geuning nya hapunten na ye lain sok ngartis lain da ngaran-ngaran nyai ditanya mah pasti nyai ngawaler komo lamun hoyong dipoto hayu ka cida tong sungkan tong loba isin pokona namanya lamun pendak jeung nyai disapa wae komo lamun disadiaan belum lauk mah jadi tong waka ngamonis nyai nya majah cenah nyai balaga di jalan tara nanya punten tapi nya tuh geuningnya alhamdulillah dugi ka kenal sareng Paku Edan alhamdulillah tah sareng si ieu deui si ece ieu cememai alhamdulillah tiasa tepangnya tuh eueuh henteu budak henteu kolot alhamdulillah raresepkeun ka nyai alhamdulillah jeung deui cenah cek kolot teh kumaha urangna lamun urangna someah ka batur insyaallah batur ge bakalan someah ka urang eta teh kunci tah kade barayanya alhamdulillah ibu-ibu mugia sing sehat sadaya naon kade teu kenging kapok sumping deui ka resto lembur kuring nyai akan tah kade deui tadi cek nyai nya urang ulah goreng hate urang sing someah sing jembar hate da angger hirup mah urang teh butuh jeung batur da lamun hirup sorangan mah meureun video teh moal aya nu ngalalajoan nya heuheuy deudeuh oh alhamdulillah jadi loba dulur tah sukana teh kitu nya alhamdulillah da geuningan ari urang Sunda mah saroromeah sadayana ogenan balalager tuh cuang dipoto deui cenah baraya nya jang kenang-kenangan tah dina hajatan oge alhamdulillah tuh mane dibagjakeun ku ibu hajat hatur nuhun ibunya sing sehat sakulawargi sadayana alhamdulillah Allah eta si Akang jeung Mang Koko ribut ari nempo dangdut teh alhamdulillah oge tiasa tepang sareng Bang Yoga Noker saha nya anu teu terang ka Bang Yoga Noker tah sareng Burik oge alhamdulillah tepang sareng Emak Daster oge tuh alhamdulillahnya tah si teteh ieu deui mirip jeung nyai ya ti Ciamis ya si teteh naon hilap deui tanya alhamdulillah tuh tingali raresepnya jadi mangkat ka mana-mana teh jadi loba dulur alhamdulillah teu kapiran ku cai-cai bae mah nya tah komo deui jeung liwetna tah alhamdulillah jadi intina nama urang ulah pilih-pilih babaturan kumaha bae ogenan urang teh sing someah nya da ari masalah bager jeung henteu nama eta mah kumaha urang ka batur ece kolot teh mah cenah ge siapa yang menanam dia akan menuai gitu cenah barayanya semangat sok wilujeng istirahat sadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai baraya sadayana wilujeng enjing selamat pagi ye cuang nyaritanya tentang konten perkontenan nyai tehnya ngonten teh di tahun 2020 keur apal ngahasilkeun duit tina aplikasi ayeuna cenah loba nu nanya nya nyai kumaha carana hayang FYP teh atuh da duka nyai ge teu apalnya soalna nyai ogenan perjuangan teh lila kacida guys di mimiting edit sorangan ngamera sorangan isuk-isuk ngomeh HP burit ngomeh HP tengah peuting ngomeh HP hayang apal teu nepi ka dipaido ku salaki tah tapi lila jeung lila salaki ge ngarti jadi daek mantuan sasapu daek mantuan gegero daek mantuan nyangu intina mah kudu saling mendukung tapi geus lah ulah nyarita masalah nu kitu nya tah ayeuna lamun video hayang rame teh nya nyieun alur carita anu menarik lamun arek dina komedi nya terus jalur komedi lamun arek ngeplog nya terus dina jalur ngeplog tapi menurut nyai mah kudu real teh nu kaos kumaha nyai tah real teh anu sesuai dengan kahirupan tong di aya-aya anu kabeh ogenan pernah ngalaman insyaallah geura loba nu komen loba nu ngabagikeun soalna pernah kaalaman ku maranehanana yeuh nyai mah karena jalurna sketsa komedi jadi unggal poe teh kudu aya ide guys benang merahna di mana nyai ari benang merah teh naon ari benang merah teh anu lucuna di mana tah engke alurna mah nuturkeun lamun salah ulang deui kadang-kadang sok di luar ekspektasi geuningannya suku anu kana batu mah anu kana paku mah jadi lamun ngonten teh urang teh kudu apal trikna supaya siga nanyaan tapi padahal mah settingan gitu nyai mah prosesna lila kacida tah ayeuna alhamdulillah tos aya tim jadi aya anu bisa pake pakumaha tuker pikiran tuker cerita tah teh nyai mah ayeuna kangge ka pemula tong ditingali hasilna heula anu penting mah urang teh semangat gawena heula da ari masalah hasil mah kumaha konsisten urang jeung kumaha kinerja urang bener teu bener lah pasti bener pokona mah anu resep keneh ngonten semangat keneh ngonten terus nya sing konsisten posting kade yeuh ayeuna posting isuk sepi isukna deui teu posting tah eta anu berbahaya mah nya jadi si algoritma teh balik deui ka
ka nol. Jeung deui ulah difokuskeun teuing ngonten. Ari boga pagawean dunia nyatana mah mending bari digawe. Naon sababna amih teu stres teuing ka urangna? Karena ayeuna kalolobaan jelema anu teu semangat teh fokus teuing kana konten. Ningali dodolna eueuhan jadi we kalaka stres digawe anu nyatana henteu. Tah ayeuna mah kitu ti Nyai mah nya sok ka baraya sadayana wilujeng beraktivitas. Nyai mah teu boleh semangat pokona mah nya. Tah Nyai ogenan ayeuna arek persiapan. Duka ya bingung ide naon deui nya. Tapi kadang ide konten teh munculna secara tiba-tiba. Anu penting mah ayeuna semangat persiapan. Kadang-kadang bari di baju ogenan sok muncul ide. Ayo cuang semangat ngonten deui. Dadah kasadayana hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Halo Baraya, ikutin kegiatannya sebelum tidur. Yeuh nya, batur mah sameme sare teh sok skincarean nya, segala dikumbah, beungeut dikumbah, beheung dikumbah, segala diterapkeun kana beungeut teh nya. Pokona kot kakulincir bae eta beungeut siga nu meunang ngaminyakan geuningan. Nyai mah beda ti batur, sameme bobot teh tuang heula. Yeuh kabeneran ieu teh aya peuteuy nya nu geus peot sesa kamari, tah geuning aya hileudna. Bae we, hileud oge hileud peuteuy ieu. Nyai teh terinspirasi dari Mahmud Kampung. Padamelanana teh ngagerus peuteuy beje ngagerus peuteuy. Tah Nyai teh penasaran ieu teh cuang ngajaran nyobek peuteuy. Nya bari loba gaya si Nyai mah biasa ugat-iget nya da sok teu ngeureunah cicing geuning. Jadi lamun cicing teh asa kumaha kitu ya awak lilinieun. Heula cuang tes vokal heula ieu. Aku tahu ini sudah terjadi. Kumaha tah suara Nyai alus teu pasti alus lah alus we nya. Tuh kan teu karasa beres we masakan peuteuy teh nya. Cung nu kawas Nyai lamun keur meta di dapur teh sok langsung diberesan diberesihan sok garileuh geuningan nya. Jadi lamun beres masak teh langsung beres sadaya pada melante. Tah ayeuna cuang dibumbuan. Bumbuna mah teu ka kamera geus hampuranna nya. Ari singan saukur cengek bawang bodas uyah tah nu digerus teh ku Nyai. Gerus ambreskeun we peuteuйna. Tah kade peuteuйna digerusna ulah lembut teuing nya. Ame aya karasa bau-bauna geuning nya. Tuh da bari gerus ge sok lobanya cega si Nyai mah nya. Tah beresnya gerus cuang siap-siap tuang. Kade tong hila peuteuйna teh dibanjur cai. Kolah kaleh siap tuang. Tah cuang nyiuk heula sanguna mah sesuai ukuran we nya. Kajeun lamun kurang mah nyiuk deui. Tah anokeun peuteuйna. Bismillahirrahmanirrahim. Raos pisan. Leres pisan ieu Mahmud Kampung hatur nuhun nya. Ku Nyai dicobian pek teh ngeunah. Mangga baraya bilih bade nyobian tah kitu carana nya. Bilih engke ira-iraha gaduh peuteuy sok cobian geran kade ye kudu emut ka Nyai nya. Peuteuйna soalna ari peuteuy mah bau ge nikmat enak kacida. Tah ayeuna Nyai bade lanjut mam heula nya. Kanggo kabaraya sadayana wilujeng wengi wilujeng istirahat. Semoga mimpi indah dan menyambut pagi yang bahagia. Dadah.